hidayah cahaya pituduh Allah, hidayah kesan Allah Hadirin sadaya, mangga urang lajengkeun pintonan cara diajar praktis kacapi kawi ku Dedi Suryana Patah Esen dina part kedua. Mangga dihaturanan kanggo nyakseni hurip Sunda. Makin sering diulang makin sae kanggo kalenturan sintreuk sareng toel. Sakali deui rengse ngawanohkeun nyadakeun sintreuk sareng toel. Salajengna kumaha carana diajar ngemprangan upami engkena kanggo mirip kakawihan di antawisna anu dasar aya sababaraha motif kemprangan anu kahiji di antawisna sapertos kieu kawat kacapi anu kalima eta teh kanggo jempol. Kawat kacapi anu ka 10 eta teh kanggo jari tengah tak kawat ka 10 sareng kawat kalima teh dipetik sakali ewang. Contona kawat ka 10 heula terus kawat kalima kawat ka 10 deui terus kawat kalima deui ngalih kana kagenep. Dandan ieu bade dasar ngemprang anu kahiji. Eta pami dietang ku angka etanganna 1 2 3 4 opatna nganggo goongan nganggo kawat ka-15 wihan deui 1 2 3 4 nganggo panungtung kawat ka-15 sakali deui 1 2 3 4 ieu kedah diuihan sabaraha kali kanggo ngalancarkeun petikan kawat ka 10 kawat ka-5 kawat ka 10 kawat ka 6 ka 10 ka 5 ka 10 tutup ku kawat ka-15 10 5 10 genep 10 5 10 15 10 5 10 genep 10 5 10 15.
upami tos lancar cekap 2 uihan wae ngalih kamana bae tumut sareng bade mirig lagu. Kanggo ayeuna kanggo latihan mah ngalihna teh kana kawat ka-12. Kawat ka-12 sareng kawat ka-7 di saparos tadi sakali ewang metikna. Kawat ka-12, ka-7, ka-12, ka-8, ka-12, ka-7, ka-12 digoongkeun dina kawat ka-17. Kawat ka-17. Janten sakali deui 12, 7, 12, 8, 12, 7, 12, 17, 12, 7, 12, 8, 12, 7, 12, 17. Maksana 10 15 teh ngawitan metik kahijina ti angka 10 ditungtungan ku angka 15. Ngawitan metik ti angka 12 engke ditungtungan ku goongna ka 17. Sapertos kitu pirigan kemprangan anu paling dasar paling sederhana mugia tiasa kagambarkeun ku contoh nu tadi. Salajengna bade nguningakeun teknik atanapi pintonan petik sareng toel dina melodi catrik diantaranya sapertos kauninga ayeuna.
nembe kumaha ngamareasikeun petikan sintreuk sareng toel dina melodik. Ayeuna orang ngamekarkeun atau pisan ngamekarkeun atau ningkatkeun deui katiasa sintreuk sareng toel teh kanggo nepakeun kana lalaguan. Saya nepakeun atau siga panyawat wae atau orang nerapkeunana kana lalaguan anu aya nu populer. Contona mangga urang kumaha lagu populer Kartagan Pahlawan dimainkeun ku sintreuk sareng toel ya. Hidayah cahaya pituduh Allah, hidayah ke sang